Alhamdulillah kita yumsim kuring muji syukur hakikat ka Allah subhanahu wa ta'ala syariatna kapala hadirin anu mudah-mudahan ya sahibul hikayat diterhatoskeun kalayan dimanfaatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para sederek sim kuring bade nyaritakeun riwayat baheula teh aya hiji pertapaan anu kasebut pertapaan Argapura. Di dinya teh aya hiji pendeta, hiji sesepuh anu parantos deket ka hareup jauh ka tukang, anu weruh sadurunge winara kaceluk ka awun-awun kapancara kajana pria jujuluk adil palamarta. Pinuh ku rupa-rupa pangarti geus legok tapak kenteng kadek. Ari anjeunana teh istuning tatapa dileuweung. Namun kakantun ku bojone. Anak kakantun ku bojone kulantaran anjeunna teteh prihatin kaayaan dileuweung mangkaning kagungan putra teh dua-duana. Anu dikantun ku ibuna hiji pamegat, dua anu kaduana istri. Jadi boga anak dengan dua-duana, lalaki hiji, awewe hiji. Ngan si pendeta teh bingung, si aki-aki teh boga anak dua teh bingungeun. Ayeuna lalaki gorengna teh kira-kira awakna hidung, majiga monyet eta awakna teh kira-kira. Aya kumaha deh cek aki aing boga anak teh goreng teh kira-kira. Memetak di berengaran ge si manahong. Daku goreng. Aing nu geulis bala saderek ieu nu awewe geulis leuwih ti anak raja. Aing nu lalaki goreng ku goreng-goreng teuingna, aing nu awewe geulis kawanti-wanti leuwih ti anak raja. Tah iya si aki menjadi bingung teh. Geus anu lalaki dibere ngaran si manahong, anu awewe di ngaranan Den Ayuh si Manasari. Anu manehanana gidig-ringit lengkah perak kepatna ge meuni singkartip. Ceuk nu bohong teh mah pipina gemetak ti soledat kutu ti jalikuh tuma. Ai saur si aki-aki teh kieu geulis kaset ka dieu. Aya naon cenah aki? Tah mama teh nyaah ka anak. Mama teh kagungan putra mung dua-duana. Lalaki hiji nya anjeun manahong. Kaset maneh oge. Atuh dulur maneh anu awewe teu aya deui sajabati eta pikeun gantina indung maneh. Nya eta Den Ayuh si Manasari. Tah adi bapa mah kanu jadi anak. Ayeuna terek mereh perih supaya anjeun teh mutih anu sabenerna. Ayeuna wayahna we dangeus galede. Beunang aja roh bapa ti leuletik. Maneh geus katinggal ku indung. Ayeuna nuturkeun bapa moal aya monyet hidungna jan. Jadi wayahna we ayeuna mah papisah jeung bapa ti ieu gunung. Ti ieu pertapaan. Cik bade kamana bae anjeun lempangan koma anjeun ulah ka kota. Dari masa urang mah hirup teh di leuweung, beusi aya bencana bancang pangeuwih. Beusi aya gogodan anu kumaha nu macem-macem, koma we ulah ka kota. Terkacuali lamun urang ayana di leuweung aya nu mawa ka kota, eta kacuali. Geus urang mah tuluy we asal ti leuweung di leuweung bae. Tah bapa amanat ka anjeun, seolah-olah bapa wasiat. Geura papisah ayeuna jeung bapa. Oge anjeun jeung dulur anjeun ulang hiji tetep kudu papisah.
ngan koma anjeun teh hianat kepada manusia, koma ulah hianat ke manusia, kasasama manusia temenan. Lamun anjeun ngarumpak eta omongan anu jadi kolot bisa kapangih akibat ku anjeun engke di akhir. Lamun bisa mata tatawe anjeun di leuweung, naon kariduan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan geus di mana sari cerik balilihan basana mama abdi teh kedah ka mana jeung kakak ge kudu papisah jeung ulah angkat ka kota mama insyaallah neng terek nurut ka atuh kudu nurut we cenanya ka mama da kudu kitu urang teh kudu papisah. Sapu nyere pegat simpai mama abdi nyuhunkeun doana we ti mama si gelis didoakeun ku mama cek si manahong bah ulun ngedoakeun ieu ulun geus suganan we cenah bisa nurut ka abah ieu cek aki awas tong si ngadenge ka kecap bapa koma anjeun ulah hianatna ka sasama manusia boh kanu saluhureun sumawana kanu sapantaran kanu sahanapeun koma kudu ngukur maneh komo kaayaan awak maneh mah Gusti nu sakitu goreng patutna nya can atuh suganan bae cenah kuring jeung ngadenge ka abah cik geura imit maneh cara si manahong ngeunit neng cerikan adina basana neng papisah jeung kakak sapu nyere pegat simpai urang doa bidoa bae kata mereka belah kulon nengawahna kabelah wetan si manahong nu jiga monyet teh kabelah kulon lempangna ayeuna si manahong Malanasari mah kabelah wetan ayeuna Raden Ayu si Manasari manehanana lantaran temenang ka kota temenang ka mana istuning tapa barang dahar gen waya di leuweungna tapi pucukan wae manehanana mah eta si Manasari asal teuing hudang neda-neda kanu kawasa sangesna manehanana neda-neda kanu kawasa anjeunna teh nyeurkeun maca sholawat menurut we naon pangartian geus aya di awak manehanana teras we ku manehanana mah diamalkeun boh sholawatna boh naon anu diparentahkeun ku guru kita diamalkeun teh diamalkeun we anu akhirna kumaha para saderek tuna ieu nu geulis anu nuju tapa oge jeung saderekna anu aya di leuweung nyata si manahong teh kacaritakeun aya hiji raja budak ngora anu kalintang kasepna kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria dijuluk adil palamarta lengah hinggilang kancana yang ngemakuta binu kasiri tinaretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam eta si raja teh katidak kasepna manehana anu pohara jeung manehna telengoh keneh can gaduh bojo can gaduh naon dedeh teuing ai ngaranna Raden Sukma Wijaya Raden Sukma jadi teu make Wijaya jadi Raden Sukma eta Raden Sukma kakasepanana geus teu aya bandingkeunna kulantaran manehna di nagara diparebutkeun ku awewe mang pirang-pirang istri anu bogoheun. Jadi Raden Sukma teh ngarasa bingung. Lamun daek aing kabelah wetan kumaha nu belah kulon. Lamun daek kana belah kulon kumaha nu belah wetan.
sok sieun timul peperangan atawa timul karieuh jadi Raja Sukma Raden Sukma anu ngageugeuh eta nagara hiji budak ora warisan ti ibu ramana anu geus teu aya ngarasa bingung mang ieu kuring kudu kumaha ieu kapati duh kacana den da mamang ge bingung nu ngalamar meni alut-alutan unggal poe durang peuting hadarupana eta mah terserah aden ayeuna kedah kumaha ayeuna mah kieu cenah para pati panggil teu arek masrahkeun ieu nagara samentara ieu kaulah hayang ngalalana kaleuweung naon saking ku bingung ieu kaulah rek niiskeun pikir mah mun cara urang mah aya senjata mamawa we jamparing mamang besi aya manuk-manuk di leuweung atuh cenah mamang mangiringan cenah den ulah higaning ka leuweung ka langit hejo mana oge ka dasar laut lamun bisa mah mamang mangiring bae cahayu cenah ija jadi ieu nagara teu dipasrahkeun ka gegeden-gegeden sabawaheun nyaeta ti Raden Sukma basana Raden Sukma kaula rek ngalalana ka leuweung ku arek niiskeun pikir di leuweung tah jeung ieu si mamang ieu mah hampir mah eta si mamang bungah saya hinggana diajak ku raja diajak ku ratu waduh ngan hadarupan dengan henteu manahanana sing kuring tak mah bulu punukna nyala lentrik ulah waku bungah bulu kiangna di haradudang meureun nya sapanjang jalan leuleungeun eta budak teh budak ngora nu kasep si horeng teh raja teh teu sangka teu kataksir ku sadayana parantos jadi raja barang lempang turun gunung unggah gunung nete dan rungsit mapai pancaniti leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia kumanehna disorang eta si mamang anu geus kitu leuseuhna nuturkeun ieu Raden Sukma mapai padang pasir nete dan rungsit mapai pancaniti eta teh Raden Sukma kakalayangan bae di leuweung berang peuting saya berang saya peuting ningali kanehan di leuweung sapohoan rupa-rupa sato dina monyet rupa-rupa monyet nu bodas nu hidung mang rame bener di leuweung kade mang pakakas ulah jauh mang den itu monyet nu gede bangunnya engkeun wae ka orang sok nyamer we cenah ngomong mah kamu mang insyaallah paur yang kemos we ka mamang itu deui mata geus molotot batu di luhur teh pokona hantam ku pakakas di jamparing mah tah istunung berang peutin Raden Sukma teh geus eueuh kakeueung aya di leuweung anu akhirna barang lungsur ka palih lebak Raden Sukma ningali nu gelis nu keur tata mani herang mencrang man ieu nu disebut kuntilanak teh wah bener den sebab teu kaharti ku akal di leuweung anu sakitu harana aya hiji awewe nu kacida gelisna ieu mamang teu ngarti jelas ieu kuntilanak ieu kahaina kumaha man kieu ayeuna mah den leuwih hade urang jamparing detes cek Raden Sukma man lamun ku urang dijamparing ieu sok sieun aya mantakna ayeuna mah kieu urang awaskeun ge ti katedihan terus urang awaskeun ti kadeuketan aya rupa-rupa manusia tapi sok sieun ieu teh jin merkayangan setan anu nyaru-nyaru ka sifatna manusia barang di deketan ku si mamang bulu panona mani tepi kalabah marurag cek lu bohong tema Gusti Aden iya bulu mata mamang tepi kararagagan banget ku ningali gelis saya hinggangna
di negara urang putri-putri nu aralus lamun dibandingkeun rupana sarua majeng diritna dan lamun diakurkeun jeung putri di urang geus sarua jeung diritna mah banget putri nu aya di negara urang jeung dirit ieu waduh bener mah jauh atuh sanggup itu mamang nyamperkeun sok si nekuk den tah ieu mamang kan nyebut gelis tapi si nekuk anu ayeuna ku Raden Sukma disamperkeun kalayan nyanggakeun muluk salam assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah manusia mah dedeh teuing nu gelis kaulah hampura dunia akhirat ngaganggu ka anjeun teu sawios-wios sana Gusti da abdi teh nuju prihatin nuju sangsara nuju kerep abdi teh ngentelkeun peuji tuh putra saha anjeun teh ari abdi teh kawit mati pertapaan Argapura jenengan anjeun saha dan ayuh si Manasari Gusti ieu mah kita majikaneun teh jadi teteh Raden Sukma cocok kaya hinggana gelis kumaha lamun dibawa ka negara akang basana eta nu gelis kang wah gani siang janari tengah peuting teh mangga abdi nyangakeun eta nu gelis dibawa eta si mamang anu puhara bungehna kakarak aing manggih dunungan kacira cocokna moal teu geger ieu di nagara nyangan anu gelis menang cileueung leuwih gelis awewe urang kota sebab cek si mamang den ai di kota mah ieu sagala palsu ye ieu mah halisna ieu orsinil keneh ieu rambutna orsinil den sagalana ge orsinil ieu mamang cocokna mah ieu ye ai nu di kota mah ieu ngalamar ieu mamang mapaur den halisna aing ngeng ka luhur eueuh we orsinilna mah eueuh ieu teh jieunnan lobana mah waduh cocok den ieu mah ye tah anu mudah-mudahan den sing nikah jodoh, sing nikah dedeh, kan jadi bojo. Mamang mah bunga anu amar watasuta. Lamun dibandingkeun jeung Gunung Himalaya agung-agungan manah mamang. Nuhun we cenah mah. Geus kitu Allah nuduhkeun kana jalan. Anu sakira-kira maslahat. Anu akhirna ieu nu gelis teh duki kalabah ditikah ku Raden Sukma. Dalam rumah tangga repeh rapih Raden Sukma nu aya di leuweung, anu aya di hiji nagara. Di nagara timul kasiburan kamamuran aman gemah ritah loh jinawi. Sadaya pala putri-putri anu aya di nagara geus teu waniun ngalamar ka Raden Sukma. Sebab parantos kagungan bojo nilai gelis tibatan istri nu aya di kota. Teu kacaritakeun ieu nu gelis ke rumah tangga jeung Raden Sukma. Kacaritakeun deui aya hiji nagara kagungan putra mung hiji-hijina. Eta putrana gelis memang oge kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria bintangna parawan di eta nagara. Ai jenenganna Den Ayuh Wulansari. Ai nu tadi mah Den Ayuh Simanasari, ieu mah Den Ayuh Wulansari. Eta Den Ayuh Wulansari cirik balilihan bae aya model teuing saur si raja neng mama teh kagungan putra hiji-hijina coba atuh ku neng geura pilih lamun neng parantos karep kagungan caroge tah di ieu hiji nagara teh raja boga anak hiji-hijina geulis teh ngan cirik bae
mun anak raja mana, lamun anak sudagar mana, lamun anak menak mana. Ulah isin cenah ka mama, rek we geura carioskeun. Pamegat nu mana cing? Apa hayang nu sok kanu abring-abringan? Baya basana dan ilam sari mama, aduh abdi mah kieu. Upami mama percanten ka neng basana mah. Upami mama percanten ka neng. Neng teh keur malam Jumaah ngimpen. Jadi abdi mah hayang laksana kanu kaimpikeun ku abdi. Ngimpi naon geuli? Kieu mah. Abdi teh ngimpen kapendak jeung hiji pamegat. Saat production. Manipetela jenenganna teh Raden Sukma. Hiji budak ngora parantos jeneng raja mama. Tah jigana bae abdi mah lamun teu kadinya mah dugi ka sepuh ge moal waka nikah. Terkacuali aya nu saruti jeung kitu. Waduh, cilaka ceuk raja. Dan aya ngimpi mah ulah sok diwaro. Bapak ge ngimpi kieu, tah sok aya kajadian ngimpi kieu. Aya ngimpi kitu mah alah ulah sok digugu mama mah bingung. Mangkaning mama mah ulah higaning ningali kangaran Raden Sukma, hiji raja budak ngora. Beja ge encan ngadenge mama di mana ayana. Jeung urang nagara mana, mama mah teu saha. Gelis. Cing kudu kumaha gelis. Eta nu gelis tetep mama, abdi mah moal tiasa dilandongan ku nu sanes. Wayahna pangmileriankeun raja nu kasebat budak ngora keneh Raden Sukma. Abdi moal tiasa dilandongan ku nu sanes. Ma pirari cek raja kumaha neangan atuh. Ieu Raden Sukma teh moal salah gagah ieu. Hiji budak ngora. Tah ayeuna mah kieu we geulis, terserah anjeun kudu kumaha carana. Ma eueuh di jalanna urang ngayakeun saembara we mah. Saembara kumaha? Pan ieu sadayana ge harayongeun ka Neng. Pokona kieu we saha-saha nu bogoh ka Neng. Sing bisa ngalah sirahna Sirah Jaya Sukma sakitu we. Jahat ini hawe. Waduh, pohara bener. Tah anu mawi masa kitu. Da sapirakuna Raden Sukma kudu eleh. Engke kanyahoan ku urang yen bener ayana atanapi teu ayana ingaran Raden Sukma teh. Urang ngabuktoskeun impenan we cenah mah. Saur eta siramana raja heuh teu naon-naon geulis. Hayo patih geura tabeuh gong kabuyutan. Barang ditabeuh gong kabuyutan eta jalma maningal ti kaler ti kidul. Anu ti kulon anu ti wetan sumawana menak-menak sudagar bangsa raja ge kumpul kabeh diundang ku raja. Jadi akhirnya Den Ayu Hulansari ngayakeun saembara sadayana raja-raja anu mikahoyong kaeta nu geulis kempel sadayana. Teras iramana teh pidato dulur-dulur saha-saha anu boga hasrat ka anak kaula anu bogoh ka anak kaula ieu aya pamunutna dipun anak. Naon Gusti Raja? Jawab kabeh. Pamunutna sanes harta kakayaan anu seueur. Nyaeta pamunutna anu geulis teh ku hoyong sirahna ngaran Raden Raja Sukma. Tah eta mah pilarian we ku anjeun. Di mana aya hiji jelema anu ngabogaan ngaran Raden Sukma. Eta kumaneh kudu dipotong beheungna pasihkeun pake mas kawin ka anak kaula. Kala dirina eta si jalma meni eueur-eueuran ngarasah golok ku hayang kanu geulis.
Jawarana burung gejolna, rajana menakna, sudagerna kumpul kabeh. Anu ngabogaan ilmu silat, anu ngabogaan ilmu kawedukan, beraja musti taji melelap betara karang ilmu banyu pancasona, betara sang-sang, sapu angin hayo, sapu induk, sapu pare, terus dikumpul-kumpulkeun. Persiapan kangge nandingan ngaran Raden Sukma di mana ayana kapangih di leuweung hantem, kapangih di mana nu penting menangkeun anu geulis. Kala saderek surat amal-amalan eueur-eueuran masyarakat anu bogoh kaeta nu geulis, raja-raja anu bogoh kaeta nu geulis, milarian ngaran Raden Raja Sukma. Tah anu akhirna ibu-ibu bapak-bapak patali jalmi-jalmi parantos geus lelah payah ulah higaning ningali beja oge teu acan aya beja. Lumana ngaran Raden Sukma hiji raja budak ngora di nagara mana sama sakali poe. Jadi teka caritakeun anu keur saembara jalma-jalma kabeh sing karayap ka leuweung sing karayap ka kota. Anu mana ngaren Raden Raja Sukma rupana teu nyaho oge nyaho ngaranna. Nyaho ngaran unggul ge tina impian anu rupana kos kumaha. Sajabi anu listrik nyaho kana rupana teh iwal ti eta nu geulis Raden Wulan Sari. Iwal ti den ayu Wulan Sari anu terang kana rupana dina impian. Ai ieu mah nu rek hayang mah yeuh. Nu saembara teu terangeun kumaha rupana. Teu kacaritakeun ieu nu geulis. Kacaritakeun ieu bojona Raden Sukma teh parantos gaduh kakandungan. Nyaeta kurang leuwih 8 sasi. Oge anjeunna teh kagu ngagaduhan kahoyong basana teh Kang. Saur ieu den ayuh Nyimana Sari. Hoyong naon ne? Abi terui becana hoyong lauk manjangan. Hoyong daging manjangan anu kenging moro Kang. Oh atuh gampil geulis. Ala kadar kumanjangan. Bala tentara kumpul. Aya naon Gusti? Siap ka leuweung pangngeungankeun manjangannya. Parencit teh bawa ka dieu. Mangga Gusti. Balad-balad sakabeh hanjat ka leuweung. Anu akhirna sejam 2 jam teu meunang sampai saminggu teu duduneungan. Waduh cek sakabeh balad era ka raja ieu. Ala kadar dipenta daging manjangan tapi kaayaan di leuweung manis sepi teu aya manjangan. Salian ti manjangan mah seueur sasatoan. Tapi aneh ieu dah manjangan sama sakali teu aya. Barang telah midara rongkap deui isi balad-balad unjukan ka eta raja. Gusti teuk beheung ti korogorokeun. Abdi dugi ka saminggu milari ieu manjangan anu sama sakali teu aya. Eta mah sadaya-daya Gusti abdi teuk beheung ti korogorokeun. Anu akhirna ngutus deui balad-balad anu sanes kitu deui bae para sadaya. Mangkaning ieu geulis pok sore pok isu Kang. Parantos kenging daging manjangan teh. Aduh cilaka. Mang coba ka dieu Mang. Tinggal mamang kukuring diperi patih ya. Sakabeh balad geus digawekeun kukuring tapi eueuh nu metu ayeuna coba mamang anu berdeketan pisan jeung kuring. Coba si Neng hayang daging manjangan Mang cing kumaha. Oh gampil deh. Gampil kasida gampil. Mamang meminta 20 menit waktuna Den. Ai daging manjangan. Eta si mamang teh lain ka leuweung lumpat ka pasar meuli daging muning biasa. Laju eta si daging muning teh dikeuretan keuna manjangan.
parang sana manjangan eta sipati marada goblok dan ya daging ya ieu teh daging naon man ai daging nama daging kebo ngan kumamang geus dikeureut-keureut jadi manjangan ih goblok ieu mah manjangan satu hewan nu aya di leuweung ieu parang sama mang daging asal manjangan we kitu dasar ieu mah ye mang ayeuna kieu saksiannya kuring era ka pamajikan kakarak dibangkit daging manjangan ngaran-ngaran kasebut raja ayeuna mah saksian kuring nek berangkat ka leuweung kajenteng linuan taun kuring moal kabalik lamun can kapanggih jeung manjangan gelis doakeun we nya akang sae cenah moal nyanak rencang teu kudu pokona era akang kan jadi pamajikan mun kieu jalanna sakabeh bala tentara eueuh numetukeun akang leumpah biasa kedep netra eta Raden Sukma manehanana berangkat ka leuweung milari manjangan Allahumma sholli ala nuril anwar wa asil asrar wa atir laqil adyar wa mittahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alihi wa ta'ala wa ashabihil ahyar adadani aywahi wa ifdali yare Raden Sukma anu akhirna sabulan 2 bulan sampai 3 bulan geus lahir bojona mang dedeh teuing abdi tinyiram keneh hoyong daging manjangan dugi geus kalahirkeun imurang kalih dugi kalahirna ya Allah den sing sabar we sing tawakal ka Allah ayeuna kadah kumaha ieu teh ayeuna marada pilari we ka leuweung mah ieu menjadi salah kitu ka maneh dugi kalabah parantos ngalahirkeun deui ya abdi ya Allah ya Rabbi tah ieu budak teh lalaki putrana teh nya dingaranan Raden Wijaya Kusuma airamana mah Raden Sukma ieu budak mah dingaranan Raden Wijaya Kusuma kitu bala sederek tah punten we batuk saeutik mah nya anu akhirna pala hadirin ieu budak teh nyangkin ageung si murang kalih teh Gusti ibuna sedih ngan ukur ngaracak kipanon dedeh teuing kase anjeun mah dikantun kurama dugi ka ayeuna ngan teu loba omong ieu ibuna anu akhirna ieu teh Raden Sukma kakalayapan bae di leuweung sumpah hilian taun aing moal wakabalik lamun can menang manjangan anu akhirna kumaha dulur Raden Sukma anu keur ngalalana di leuweung milari daging manjangan kacaritakeun si Manahong anu aya di leuweung putra pendeta anu pameget ngadenge eumurna di dina hiji nagara aya saembara tilu saembara turun ka kota mangkaning wasiat ti kolot teu meunang turun ka kota ieu si Manahong turun ka kota omongan kolot ngabalangsakeun keur mah aing awak jiga kieu keur mah aing aya di leuweung teu meunang ka kota bejana aya anak raja geulis kalayan ngayakeun saembara datang aing ka kota kala diri lieu si Manahong datang ka kota eta jalma kabeh lalumpatan nya si Manahong aduh Gusti cilaka ieu nagara kadatangan monyet nu kacida gedene
persis atuh da kosmonya gempur kabeh raja tah gelis kieu kajadianana geuning kurame-rame ngayakeun saembara nepi ka ratu monyet turun kumaha ieu akalna aduh bingung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, ieu kula rek ilu saembara. Bejana anak maneh gelis. Lamun kula teu diasupkeun kana ieu urusan saembara, hancur ieu nagara. Waduh. Sok sahan wani ka kaula. Nu gelis hayang naon ku kaula baris dirupakeun. Kumaha cek raja. Ayeuna mah kieu we kasep. Cocok memang anjeun lamun jadi minantu mama. Halus basana raja. Ngan kieu ieu murang kalih teh putra mama boga kahayang. Ai hayangna lain harta kakayaan itu rejeng ieu. Hayang sirah ngaran Raden Sukma. Duka raja mana kasih sakitu we lamun hasil sirah ngaren Raden Sukma atuh gampang mudah dilalian ku mama oh sakitu mah siap burak-dak harita keneh eta manahanana teh lempang ka kota di kota teh aya dileuweung di kotek ku si Manahong teh si Manahong aprak-aprakan di tengah leuweung manunya selelah payah manehanana di mana atuh ayana ieu ngaran Raden Sukma nyaho ngaran tamuh rupa lamun teu dilaksanakeun aing teh laksana kanu geulis dedeh teuing aing teh kumaha ala kadar wasiat kolot ku aing teh nek dirempak aing moal ngadenge ka kolot Piluan tahun aing moal pisan nepangan deui kanu geulis lamun can beunang hulu ngaran Raja Sukma. Para hadirin keur susumar aya di leuweung. Selami datang Raja Sukma nu keur ngalalana. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa itbeli nyare mata sholawat barang red kumanahong katingali ieu aya manusia kaset amat buah-buah cenah ayangan kaungal negara temanggih kaungal kota teu aya na di leuweung aya jelema kaset-kaset teh anu akhirna dicegat di perjalanan manusia ieu ratu monyet sah ngaran anjeun oh kaula lamun anjeun perlu kana ngaran kaula ngaran kaula Raden Sukma eta si Manahong barang ngadenge kasebut ngaran Raden Sukma harita keneh meuning ngiding lain babala katakan sin bener salah tina kartek hate kaula dasar atuh jodoh kula kapanggih jeung jelemana sarua jeung kula geus aya jodoh kanu geulis kokot rijal pati di mega mana di lautan mana di dasar laut di mega mana kukula pasti di ayonan Raden Sukma syukur bagya kumayangan banjar karang panglayungan anyar pinangi dayeuh maneh tempat ngancik pamijigan maneh kaula teu kudu nyoho geus katarime kapanggih jeung kaula di dieu cek Raden Sukma anjeun saha ngaran kaula Ratu Manahong naon maksud anjeun jiga nu bungah kapanggih jeung kaula ieu Raden Sukma kaula bungah leuwih tibatan dibere duit puluhan juta
Ainu sabenerna mah ieu kaula terek hajat, kula terek kawin. Anu penting rek ngundang ka maneh. Sakitu bunga nama kula. Kula terek kawin jeung nu geulis anak raja. Kaula meunang ngaran maneh teh hayang ngundang ngabejaan ka maneh. Teu sanak teu baraya kudu ngundang ka kaula. Ih, wayahna onangan ka kaula. Malah mun bisa mah ayeuna onanganana anjeun ka kaula. Sing karina ka kaula terek kawin. Kula ngajar cek Raden Sukma meni maksa anjeun kula kudu onangan kunaon kaula. Ieu Raden Sukma. Lamun onangan kue moal ditarima ku kaula. Kula geus teu butuh ku kue. Lamun onangan ku duit pilihan juta, kula geus teu butuh ku duit. Konangan ku baju teu butuh ku baju. Ku samping komo, ku iket komo. Ieu mah kula butuh wayahna onangan anjeun ka kaula ku sirah anjeun. Wayahna saladirin Raden Sukma reut beureum pamuntena. Kula ngejar, ieu teh kula ngejar ngalingat pohara. Majar meneng-meneng lara yatimira. Majar meneng-meneng lara yatimira. Satria sanang batara. Gitu mencara wayang mah. Waduh, meni asa rapat bumi jeung langit. Ku Cek Jaya Sukma ngahina bener. Manaon? Di mega mana di dasar laut mana anjeun? Bieur kedeung ku letah tekulangan. Mana kaula inget ka pamajikan kaula anu hayang daging mayangan. Katamah-tamah kaula nepi kalabah kudu kondangan lain ku kieu kudu ku sirah kaula. Bangsat kula ngajak nyerek dek perang jadi pak. Saladirin ieu manahong jeung Raden Sukma silih seret. Dinuwun anu sakitu poharana sapohoan dugi karabeng sieun nunggu anu kasehat. Padahal lamun dipapai-papai eta teh dahuan kainnya. Ieu poe tanggal 30 nya. Ana diseret silih seret para sadere geus kitu apes Raden Sukma Gusti. Jadi sampeanana teh nyelap kana akar. Ana nyelap kana akar teu bisa ngejak Raden Sukma ngarubuh di dinya gerak beunang sirahna. Manuk pating kocea barang ningali Raden Sukma parantos ngagojod. Tadi manuk manising ariring kulantaran sono kanu kaset ayeuna tega temenan dugi kalabah kapak deui. Ngagojod jasadna sirahna parantos digegemol ku si manahong. Si manahong surak amal-amalan bunga saya hinggana nu geulis jadi papanganten jeung kula. Saladirin sakabeh rahayat pada geger manahong mamawa sirah Raden Sukma. Barang ningali ieu si raja bingung bener-bener mamawa sirah. Allah, cek raja cilaka. Bukti. Neng. Coba tingali ieu sirah Raja Sukma teh naha bener ieu. Barang ditingali ku eta nu geulis dugi kalabah kapaehan. Gusti. Teu sangka make eleh diritan. Ari abdi mangayakeun saembara kitu teh panana teh moal kudu eleh. Moal kapanggih deui. Dedes deui. Eta nu geulis nyucur cipanon berang kalawan peuting. Eta sirahna Raden Sukma dipepene kalawan dierkeras. Hiji benda anu dipake ka dedes dipake ka nya. Sare telesot. Kacai ka mana telesot. Seolah-olah dijembene ka eta nu geulis.
persis ieu nu kapangih dina impian teh jalmi kumaha ya alasan aing ka Cimanahong anu akhirna ieu nu geulis bingung saya hinggana Gusti mamaku maha alasan ieu anu akhirna tegas kitu pitulung tinu kawasa eta nu geulis teh di jalana ya aing alasan tempo wae kana sabulan Manahong negor Gusti raya kawin ieu cek nu geulis mama carioskeun tempo abdi sasasi heula anu akhirna ieu nu geulis tempo kana sasasi teu naon-naon cek Manahong geus waduh iraha ye kawin ye bukti sirah Raden Sukma tempo ayeuna sabulan tuna ye riwayat ieu tuna Manahong anu keur nunggu nu geulis kitu keneh anu keur loba rupa-rupa alasan kacaritakeun jasadna Raden Sukma jadi kembang hiji kembang rupana 7 rupa jadi kembang rupana 7 rupa senyitna abar-abaran ka unggal nagara ka unggal kampung ayaku aneh ka kembang mah senyit-senyit teuing dina eta kembang aya ngaranan kembang Cangkok Wijaya Kusuma geger jelema kabeh kulantaran ngadenge senyitna ieu kembang tunggal nagara tunggal kampung tunggal mana milarian eta kembang kapanggih nama eta kembang teh nan lamun di alang ngaleungit ditubruk digali nepi ka jero sakumaha sumur besi 16 bumi selek deui jadi deui tadi gigir girasna eta kembang diintip loba jelema nu bararina cip di kajauhan ditubruk mah eueuh jadi onar sadaya onar saja jagat aya ngaran kembang rupana 7 rupa ngaranna teh kembang Cangkok Wijaya Kusuma anu akhirna kulantaran gegerna eta si kembang kumaha dulur aya kasempetan eta nu geulis cek nu geulis barang geus mahi kana sabulan neng iraha kawin cek si Manahong Kang sebab kawin teh kudu make papaes barang-barang perhiasan makadanan ayeuna mah abdi mah kieu lantaran panganten mah kudu ngabogaan kembang wayah we aya bejana kembang anu pohara teh senyitna alusna kembang Cangkok Wijaya Kusuma lamun bukti eta kembang isuk pageto hayu urang kawin aduh geus aya deui bae heuh ya aing mah hitut manten ye tadi menta sirah Jaya Sukma ayeuna aya kembang nu leuwih alus jeung papanganten tapi aya benerna oge panganten sok make kembang nu geulis doakeun ieu kularek nyangan kembang Cangkok Wijaya Kusuma jadi anu akhirna si Manahong oge kaleuweung deui milari kembang Cangkok Wijaya Kusuma anu dipake geger ku unggal jalmi
Ari sengitna meningadalinggi sengit kaunggal kampung kaunggal negara air rupana teh 7 rupa geger sadayana teu kacaritakeun anu keur milarian kembang kacaritakeun Bapa Raden Wijaya Kusuma anu hulang-hulang berang peting Ibu ari abdi teu kagungan Rama Bu teu aya kasep tos pupus Bapak anjeun pupus di mana pupusna Bu mun kuburan teh kuburanana di mana bingung ibuna kumaha atuh patih ti anak kaula teh beurang penting nanyakeun Bapak ulah dipasihkeun Bu ulah dibejaan Bu wah bahaya Bu bahaya ya mun bejaan ya aduh kaur Gusti Raja eueuh ieu putrana eueuh sahan jadi dodol di ieu negara kasep teu kuduna naroskeun Bapa Den Bamang teu bisa ngajawab lamun anjeun nanyakeun Rama naon sababna sebab Rama anjeun parantos mulih ka alam akhirat di mana makamna mah tah ieu mogokna teh makamna mamang poho deui di mana karah ieu teh urang pikiran heula Den eta Raden Wijaya Kusuma nararoskeun berang kalawan peting Ibu piraku abdi teu gaduh Rama abdi teh nu mana lamun maot di mana maotna lamun kuburan di mana kuburanana lamun ngoloyor ka mana Ibu mangoloyorna Bu mun maot di mana kuburanana Bu lamun lempang-lempang ka mana mun ngoloyor ka mana ngoloyorna abdi hoyong terang ka mana ngoloyorna Bu duh kaseh bingung Ibu ayo nama Ibu rek waksa balaka teuk beuheung ti korogorokeun kaseh da anjeun mah geus dewasa anjeun geus tercanten Ibu oge kana ilmu-ilmu anjeun anu geus aya di ngagebeuteung anjeun ai teu dicaritakeun Ibu sok sieun dosa sok sieun dibenu ku Allah coba Bu riwayatna kumaha Bu riwayatna teh kieu kaseh Ibu waktos nyiram ku anjeun Ibu teh hoyong daging manjangan nya Rama anjeun teh bubuhan raja ngutus ka sakabeh bala tentara eta aya model nepi ka sama sakali kasep teu meunang ngan ceuk nu bohong mah henteu Ibu kalah ka ngacah mah ku nyiram maklum meureun Bapak anjeun teh izin ka Ibu ala kadar disuhunkeun daging manjangan nepi kalebah ku terupa asa ku abong teuing meureun pikiranana aya kecapna kieu ka Ibu kajempeng winuan taun geulis doakeun akang moal bisa balik lamun teu mawa daging manjangan tah sakitu kaseh oh kitu Bu ka mana Bapak ngoloyorna ka dieu ka palih kidul Bu nuhunkeun doana maot hayang nyaho maotna susah hayangnya khususana Bu nyuhunkeun doana berbeg kabur Raden Wijaya Kusuma jadi Raden Wijaya Kusuma teh diarudag ku para patih geus teh nu kuat ngudag ngalangsa ibuna gogoleran ceurik kasep tega teuing ngentunkeun Ibu teh jeung saha ieu teh di nagara ngolah nagara ujang anjeun teh lempang kaleuweung milari marama anjeun tapi coba pangyusulkeun tapi dalah dikumahakeun kasep tetep ku Ibu didoakeun sing salamet di perjalanan Raden Wijaya Kusuma terus kabur kaleuweung aya hiji patih anu bisa ngudag Den tungguan Mamang Den hei Mang ulah ngahalang lir ka dia catang ieu kuring sakumaha mau edan teu ngeunah ieu Bapak kuring di mana ayan Den ieu Mamang
Ari mamang mengudag soteh ka aden lainek halang lir ka dia catang. Lainek ngahulag kana permaksadan aden, ay mamang makieu kase. Sok sieun amprok jeung bapa maneh teh nyaho ngaran teh nyaho rupa sok sieun garlut teh bapa. Sakitu ay bapa mah parantos tengeut ka bapa maneh teh. Oh leres man. Sumuhun ay aden mah nyaho ngaran wungkul kana rupa teu terang nu mana rama teh model ay mamang mah tos nyaho. Cing kumaha lamun amprok. Ka ieu. Bener mang hayu. Lamun bener kitu mamang sapa pait sapa manis jeung kaula. Hayu berangkat. Berangkat. Barang berangkat lelewengan ye teh Raden Wijaya Kusuma milari ramana di mana ayana. Man di mana atuh ye kolot kuring ayana? Mun anu marusak teh mah di mana, mun anu hianat anu kasarung di mana? Sumuhun deh. Ulang rajinan we cenah ngalalakon muga-muga Allah mah mere jalan ka urang. Teu kacaritakeun anu keur milarian ramana, kacaritakeun si Manahong kapanggih jeung Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Waduh, jadi aing kawin ya. Ieu horeng Kemang teh. Ai di alat teh ulang ajar cek si Manahong. Kamana ieu Kemang? Cel deui gigireun manehna tubruk eueuh deui. Cel deui tubruk eueuh deui kulang ngajar bener. Eta si Manahong teh munur teratur ngintip kana eta Kemang teh. Dan ku aing diintip ti kajauhan. Geus ngoronang ti jauh. Ieu Kemang teh nancep we alus. Abdinya ieu si Manahong geus leuseuh. Dengkul geus salepet. Lelah ngarahan eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Anu akhirna isi Manahong teh eueuh deui akal. Balik aing ka nagara kapiran aing teu mawa Kemang. Ngarahan aing Kemang meningeus beak dengkul aing. Geus eueuh deui jalan cek si Manahong ieu Kemang ku aing rek ditungguan di luhur tatangkalan. Di mana sahabat anu bisa ngalai Kemang, nah di dinya ku aing diarah patina dipaehan ku aing. Jahat ya si Manahong. Tah si Manahong tenang kringe di luhur kayu. Ngawaskeun saha manusana nu bisa ngalai Kemang. Salah saderek teh kacaritakeun si Manahong. Kacaritakeun eta datang anu kasep Raden Wijaya Kusuma. Keur ngalalana jeung si Mamang, dedeh teuing Mamang ya teleuing pohara teuing keungnya. Nya cenah deui. Den, kitu naon nu hurung-hurung? Mana cenah mah barang ditinggali jika kembang meni hurung kitu. Aduh Den, Mamang geus ngadenge beja mah. Buah-buah ieu anu kaceluk kawun awun kakoncara ka Janab dia anu kasebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma teh buah-buah ieu. Waduh buah-buah cenah mangga. Hin cek si Manahong ti luhurna aya manusia ieu. Keun. Nah beunang nah henteu. Beunang aing luncat ka handap. Berantem deui bae. So, mang pangalakeun teh Kemang. Duh, bener Den, ieu mah bahagia ya. Bahagia ieu mah. Sabenerna mah ieu Kemang teh Den, disaembarakeun. Saembara kumaha mah? Aden terang teu. Aya anak raja geulis teh hayang ieu Kemang. Bener mah. Lantaran kuring mah nu dipake ka inget saja bati kolot karena masalah kitu geus teu inget teu nyaho teu nguruskeun. Tapi ai nyampakan mah teu naon ala kadarku Kemang kapanggih urang di leuweung, tapi urang lain maksud nyangan Kemang ieu teh. Nyangan kolot urang. Tapi Kemang nu kapanggih alawe mang hai geura mah. Barang dirongkong eueuh les be. Ulang ajar ieu Kemang teh
kucing heuleuy ditewak eueuh deui kulang ajar ieu kembang ngelewaan dikubur kalah ka ompong ngagetuk meureun sipati ka batu euy diguk kitu wabrug kembang eueuh ompong manehna waduh den ieu bahaya ieu kembang ngajak ngesang ieu aih nu bener mah eta kembang teu bisa ngalagay dengkul mamang teyo mang kembang tinggal nyabut ye cek si mamang ye celi mamang bersihkeun kabeh den lamun beunang eta kembang rupana malimeuk eta ayo cokot hayangnya lamun teu ngaleungit ye beakeun celi ye dempeskeun beakeun ai kitu mamang eta darder blaglug eta teh nudukan kembang den nu bener mang ada si kurang puas atau suku mamang pincangan hiji pincangan den ayo rupana mah cicing tak kemang hayangnya hotelak si mamang dengar si mang kudu kokoloyoran ieu kemang irung mang tambah deui den irung tambah nama den ceuli dempeskeun mamang suku pincangan hiji tambah irung sopak den lamun kudu beunang mamang geus leuseuh sih la ilah mang ulah kitulah kumaha lamun beunang ieu mamang kembang ieu rela mamang mah beak-beak irung jeung ceuli mamang teh jadi eta Raden Wijaya Kusuma ngarongkong kana eta kembangan henteu kembang nyamperkeun aduh mamang ieu teh kembang kacida gampangna jadi dia kembang teh akarna ge laletik mamang teh hese ieu nyabutna barang eta si kembang beunang sipatih menunggu gulingan den meureun mamang tanpa daksa lamun nepi ka labah dibuktikeun irung mamang eueuh ceuli mamang dempes den sing karunya we ka mamang percaya 100% jelas imah hak aden milik aden mamang nepi ka beak tuur den jabah huntu ompong hiji kumetak mamang nepi ka labah wanita roh kitu teh asa kubingung masyaallah ye jadi mamang kumaha ye taroh teh ye sing karunya we ka mamang mana budak ge mah moal baekeun ka mamang cenah naon mah ngan ulah sok deui mah kan manusia teh masing-masing ngabogaan pangaruh ngabogaan kawibawaan ayeuna keur ukuran urang we heula mamang menetak manusia mah eueuh nu sampurna mah dina labah ieu bisa terkadang labah ieu teu bisa mamang dina perang bisa tapi nyala kemang teu bisa ulah higani nyala kemang mamang newak kebo can pugu bisa eleh pangaruh ku budak angon mah kan metak ka jelema mah teu meunang ngahina masing-masing ngabogaan pak ngabogaan pangaruh ayeuna kuring ya di negara minangkana hiji budak wara anak raja waduh perang kumaha ge timu mah tapi lamun kita ngangon muning kuring teu bisa atawa kita newak muning pangaruh eleh ku budak angon newak muning mah bener den hampura we mamang duh moal deui moal ngan ulah nepi ka beak irung beak ceuli we mamang naon barang tergunan catur kitu Raden Wijaya Kusuma jeung si mamang ai geblig teh si manahong ngalagrakeun maneh ulang ngajar kembang aing diala wani anjeun bagi bawa tak kembang kaula dibawa ka mana ku anjeun ulang ngajar cek si mamang kunaon si monyet kembang sia aingnya sia ngarahan kembang rupanya geus ripuh sia ngaku we kembang sia ya hayang selamat bikin hayang bahaya tertahan jeung anjeun sila ngajar cek Wijaya Kusuma bilir tadi yang ku letah teu tilangan ieu kembang kaula menang kaula teu bisa anu akhirna terpeperangan hebat siling seret, siling gebug, siling kadek, siling gampar, jeung eta si manahong.
Raden Wijaya Kusuma siling seret ngaran-ngaran budak orang ngalawan Manahong nusak itu gede si Mamang Mantuan nyakal sukunan ngejeh Manahong rontog huntuna kabeh si Mamang sulit napiluh ku getih awong-awongan seri kamana lumpatna isi Mamang awong-awongan lumpat balik ka nagara bebeja ka ibuna sebab ia perang geus bisa disapi dodoh geus ripuh nandanganana tapi kemang menyantel dina cangkeng teu lesot leuweung rubuh tatangkalan aya di leuweung batu bongkar siling seredna Manahong jeung Raden Wijaya Kusuma anu akhirna isi Manahong diseret eta Manahong diseret ka kota ku Raden Wijaya Kusuma perang ti leuweung nepi kalebah ka kota diseret tatangkalan pating barobot kanang muling rada jek loba imeh kajeblug kuno pasea teueuh nu bisa nyapi hideung manusia nu kaceluk kawin-awin kakoncara kajana pria geus tabah dina silat dina karate dina judo beraja musti taj melelep betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare teu bisa nyapi anu akhirna marake tamang hijiret hiji-hiji tamang ancur nu bisa nyapi tah di dieu kala sadari anu akhirna dugi kalebah ka karaton karajaan Worderar pager besi beak nu aya di kota tatangkalan anu ararameh anu jadi pajangan rubuh bingung kabeh paladirin ye si ibuna teh selami datang ieu laporan maka ibunya do aya perang hebat Wijaya Kusuma berantem jeung hiji rupa monyet aduh ribu geus teu bisa nyapi ayeuna kaseret ka dieu keun ieu umur-umuran sakabeh raja patih eueuh bisa ngalawan ibuna si singkil ya Allah man di mana anak ulah paslana mah aduh bu tanya ieu huntu beak beak ieu huntu kula ya aduh ieu kula tadi nama babantu bu nyejekna eta rupa monyet beak huntu kula teh hiji-hiji acan la ilaha illallah bu hayu gancang diudag ka leuweung geus nyeret ka kota diudag ka kota diawaskeun ti kajauhan eueuh nu bisa nyapi paladirin barang ret ye si ibuna ningali aduh Gusti cilaka pantes Gusti masyaallah nah ieu nepi kalabah dieu bingung saya tungtung susah temangi lebah aduh cilaka mun kieu jalan kakana eta pasya jeung jadi ahlo berarti jeung incu sifat incu kaset ti kajauhan jelema ribut bu engal sapi ye duh cilaka ka teuing hirup nepi kalabah pasya nu jeung jadi anak anu akhirna ye si ibuna teh manehanana ngebangit materas nangis barangna nyunukur siring seret siring gelap manehanana nyelap di tengah-tengah bas nyelap bu ulah di halangan bu kula ngajar gelis geuning maneh aya di dieu ya kang keur pasea ulah dilarang Allah kang sing eling ieu sing eling ya hirup sing eling akang boga dulur iwaki anjeun belaan ayeuna akang kadanan maneh mantuan akang keur pasea ieu ka bu silaka cek nu geus kasep bu ulah disapi nepi ka langit hejo ku abdi mah teu diayonan ieu perang Gusti kasep engke heula ieu Gusti engke heula barang ngadenge perang kitu rabang kabeh tinggal nagara nongton ya nu geus nyilan sari oge aya
barang ditingali ieu anu pasea mani persis sirah nu dibawa ditubruk ku Nyi Wulan Sari dicokot eta kembang tina cangkeng. Ibu ieu teh nyapih nu pasea keur abdi we ibu ieu nu anom ih gelis ieu teh putra ibu ieu teh putra ibu ieu teh putra ibu Raden Wijaya Kusuma. Sawias bu keur abdi we cenah ieu mah anu akhirna de ieu teh kumaha ieu pasea akan dipisahkeun Kang. Ya Allah ya Rabbi kasep besi doraka anjeun Kang hianat amat ka putra abdi akang lamun hayang nyaho ieu teh putra abdi Raden Wijaya Kusuma kasep ieu teh ulah anjeun ibu gaduh sarerek mung hiji-hijina ta ieu ulah anjeun kakara ngarebeh ka si Manahong ai cerik maneh ai waduh jeung goreng patut barang manahan diterangkeun ieu teh Kang putra abdi ai cerik we awong-awongan sapoe aduh aing kieu teu ngadenge ka kolot teh nepi kalabah aing badugingan perang ku sebab aing ngarempak wasiat anu jadi kolot horeng sifat anak aing nu di perangan cirik teh ka si Manahong kaladirin laju ieu teh Nyi Wulan Sari teh bogoh amat eta nu kasep malah maleuwih kasep tibatan sirah cek ibune gelis dalengoh keneh ieu putra ibu ge teu moal dibogaan ibu mah sanes caroge ka dieu putra nuhun cenah bu lengoh keneh bu lengoh keneh jeung katingalina ge putra ibu ge bogoheun ka maneh Kang disuhunkeun we ieu kembangnya mangga gelis dicanak eta si kembang teh kudu gelis Kang yu urang ka nagara abdi ngadeuheus heula ka ditu mangga neng bu parmios we atuh ieu mah uwa mah pikeun badi dewa hampura dunya akhirat wa tuh abdi hampura Raksa hampura abah oge hampura wa abdi rek ngajajatkeun ieu nu gelis heueuh ai tadi nama uwa bogoh kadinya nepi ka pasea ge ayeuna mah hop we jeung entong jeung anak ceurik we ka si Manahong do benang kumaneh we syukur sarua bae anu akhirna ieu si kembang Kangkok Wijaya Kusuma teh dibawa tah ka nagarana ieu teh Raden Wijaya Kusuma dicanak ka kudu gelis barang sanggeusna dongkap ka bumine ieu sirah Raden Sukma dina ayeunan diturban ku kembang barang diayun-ayun kudu gelis bari ngabangingik eta ngawihan eta si kembang kumaha ngawihanana dana tiwa qadina kikal badri ajmala fadalat wadibi hawakinu dhalila Lunang mintanya galis bulan purnama wahati alami dedeh kabina-bina pentamut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masih kasabar emut ke nasib jeung koda nah ai katilu ngayunkeun teh belang ilang sirah jeung kembang jeleng kenek Raden Sukma ulah ngajar bangsat binatang oko begal pati nepi ka dasar laut mana dijengut buukna Nyi Wulan Sari tolong Nyi Wulan Sari Gusti tulung nah ya Allah ya Rabbi cek Nyi Wulan Sari engke heula ya abdi teu tanpa dosa bangsat diacak-acak pejit maneh
nyeri hati aing keur ngalalakon neangan daging manjangan ku sebab dibangkit ku pamajikan aing. Baretos yang ngarupa monyet ayeuna ngarupa hiji awewe nu geulis. Pala hadirin nyulan sari ngabangit jajaritan rek dipaehan ku Raden Su. Ilang kembang, ilang sirahna jeleng kenek Raden Sukma. Ki Raden Wijaya Kusuma ningalikeun ti kajauhanna kabogoh aing aya hiji lalaki naik maehan. Lumpat saparan-paran Raden Wijaya Kusuma ulah ngajar ulah ngaguna sita eta awewe. Eta awewe istuning papacangan kaula bangsat lalaki rek ngabela sia ka ai awewe. Anu akhirna kumaha biarak dak pasea. Raden Sukma jeung Raden Wijaya Kusuma oko begal pati. Siling serer, siling gabug, masiling tengel, eueuh nu bisa nyapih deui bae. Sama sakali eueuh nu bisanya nyapih. Waduh, geus tukang dagangna, tukang cenol kalah ka beak tanggunganna titah nyapih. Tukang lauk nepi kalabah beak kucing eta laukna nyapih mah tetep teu bisa. Tukang tani nepi kalengit paculna nyapih mah teu bisa, kabeh eueuh nu bisa nyapih. Blok emplang, blok mana kabeh sincum sagala rupanya rarapi eueuh nu bisa. Anu akhirna kumaha saderek? Ieu Wulan Sari teh kabur laporan ka ibuna. Laporan ka ibuna. Ibu tulungan aya naon geulis? Raden Wijaya Kusuma bicara goen abdi nuju peperangan Bu sareng saha duka teuing Bu. Anu akhirna kumaha saderek? Teu nyahoun ta si ibuna meyen aya sirah di dinya. Kang ayeuna si Raden Wijaya Kusuma keur pasea di ditu peperangan Kang hayu urang tulungan. Aing kajian teuing sedih ge ngaran-ngaran anak aing pasea debek ku aing dioyok geus. Bala dirin datang si Manahong sareng nu geulis barang datang sareng raina kaget Raden Sukma. Kula ngajar itu anu rupa monyet mah bangsat anu maehan aing teh itu. Anu ayeuna peperangan hebat disapih ku dulurna ya Allah ya Rabbi saur eta nu geulis Kang cilaka Gusti. Ieu teh masya Allah anak jeung bapak pasea. Ibu dan ngajerit maratan langit nyelap dina nu keur pasea kasep sing eling Bu ulah disapih Bu. Cek Raden Sukma geulis. Akang ulah disapih nyeri akang. Di barang anjeun nyiram hayang daging manjangan. Akang nepi kalabah di udag-udag tuh kuno rupa monyet dikulang ngajar. Ke Kang sing hade. Ke. Cek mukos monyet si Manahong eta bareto nu kuang dipotong beheungna. Aduh, saha eta teh euy? Eureun ke. Eureun heula masyaallah ieu eureun. Kasep Bu, tersangka ingan pasea baik Bu, sawias Bu, abdi ngabela anu jadi kolot. Nepi ka kieu oge. Kasep. Atuh ngabela kolot sing karunya ka kolot Kang. Akang bareto neangan daging manjangan ngabela saha? Ngabela nu jadi anak. Garan-garan anjeun hayang nyiram berarti anak kaula nu keur dikandung eta boga kahayang. Ngabela anak suka nepi ka paeh Kang sing Eli. Akang ngabela anak bohong. Kasep, anjeun ngabela bapak bohong. Kumaha bohong? Menya anjeun rek ngabela bapak di paseaan itu bapak maneh Raden Sukma. Kang, anu hayang daging manjangan teh nepi ka lahir deui kadunya akang eueuh kakarakapan eta anak urang Kang. Waduh. Ener sing golenceng cerik najis. Aduh, cek si Manahong ieu kumaha ieu? Kang, pan ieu teh caroge abdi. Ieu teh caroge abdi ieu teh. La ilaha illallah ku aing bareto pernah dipotong beheungna. Yang begi gede cerita. Anu akhirna alhamdulillah kapanggih dulur. Tah kitu Kang. Akang geus hianat ai kitu maka caroge abdi. Ai kitu ieu saha geulis pan ieu teh lanceuk abdi Kang.
Ya Allah, ieu nu binasa kakang dileuweung teh. Kan hampura abdi dunya akhirat tuh akang ge hampura. Ngecerik bae. Aduh, si horeng teh ieu salaki dulur aing. Ieu horeng teh sifat anak aing. Wah, abdi hampura heueuh. Paladirin sajroning tergunem catur kitu telami datang eta eyang pandita. Barudak mana kunyuk mana hong. Tong kadi dilokat deui sia kuaing direjet deui awak sia kuaing. Aduh. Raksa Production. Sampura dunya bangsat kula ngajar sia teu ngadenge kana wasiat kolot. Dulur sia senang. Dulur sia menangkeun raja, tapi ngukur maneh tapak di hiji leuweung nurut ka aing, tapi sia monyet kula ngajar. Keur mah sia goreng patut. Lurus tunjung maka hayang ka anak raja nepi ka ngabinasa sifat anak ngabinasa sifat menjadi dulur. Dijingjing beheung sia kuaing dikerek tak weang. Waduh, ya ngampun wah direncah kuno sia kuaing. Bah dibawa ku si Aki. Dibongolan sia kuaing datang ka imah binatang sia. Dibawa geus ka leuweung. Tah ieu riwayat pala saderek alhamdulillah manusia nu patuh kana omongan kolot alhamdulillah timbul kapanggih jeung kasenangan manusia nu ngarumpak wasiat-wasiat kolot kitu balukarna malah menang siksaan tiramana. Tah kirang langkungna mugi pala hadirin ageng ngamalum tiasa ngahapunten sakitu wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.